ujang didoakeun ku mama sing pinter, sing soleh, sing hasil ilmu anu manfaat, sing cager bager, sing bener, pinter, sing jujur, sing berakhlak, berilmu, beriman, pokoknya mah ujang sing tos berilmu, sing tiasa ngamalkeunana, sing bisa beramal sakitu papatah ti mamah mah. Koma ku ujang dilaksanakeun, dijalankeun. Mohon mah insyaallah. Kade artos anu ti mama nu 500 teh pasihkeun ka Pak Ustad nya sing dugi ka Pak Ustad, barokahna sing dugi ka ujang sing soleh, sing pinter, sing seueur anu haat nu asih, nu mikawilas mikarunya. Nyasok berangkat ujang teh rek cara heula ka bapanya memeh angkat teh ku mamah didoakeun pisan ujang teh sing hasil ilmu anu manfaat kanggo ujang, kanggo sadayana, kanggo masyarakat. Bapak ge bakal bingaheun ningali ujang berhasil mah.